kuburan aya kuburan anu dibangun aya kuburan nu teu dibangun berarti lamun dibangun di tanah pribadi silakan bangun lamun di wakaf umum haram dibangun haram sing ade bapak urang dikubur di wakaf umum awas ulah aya nu ngabangun ngabataan bae ge ngabataan sisin haram duraka sia cukup yang kana neraka ku ngabataan eta bae haram atuh teu beunang sebabna nu Allah kan eta mah banyak kurang dicirian jadi nu urang tanah wakaf ku Allah mantak aya ta jelema nu sok hayang ngabata sagala di tanah sorangan lamun deuk eta mah tanah umum teu beunang teh mah wakaf umum teu meunang dibangun dicirian ge teu meunang mun endeuh cirina awi bae ketika orang zarah aya ciria bisa awi ke rusak itu deui ke kebal-kebal banyak ge embung ieu zarah geus mah lah jadi emang resep jarah mah kan anu nyambung rohna resep jarah teh nyambung rohna jang itibar zarah teh anu nyambung rohna ka akhirat sambungkeun urang zarah ka bapa urang zarah ka emak urang zarah ka guru urang zarah ka sahabat hayu zarah nu resep zarah teh ahli Allah urang mah ka babawakunya anak ka zarah ge nu ngajak eueuh urang wauh henteu teh hayang zarah sia kuari teu zarah nu ngajak kiri mah sia getol aya nu ngajak aing kuari mah henteu atuh sia bae sorangan jadi najis aing teu hayang aya zarah tuh watak aya anak jelema ahli Allah ngajak zarah milu nu ngajak teu milu cenah di lembur kula aya nu sok ngajakan zarah eta nyana nyahuan henteu tah mah eta mah bisnis lumayan tah mah lumayan masalah eta ge kos kitu masalah atuh hayu bae heulana masalah hayu bae sugan we atuh kapanggih jeung arwah ge kapanggih jeung kuntilanak nah ieu kuburan aya kuburan dibangun di tanah milik cara di Mesir teh kuburan dibarangun Imam Syafi'i terus Imam Suyuti terus Imam Waqi dibarangun kiai-kiai make kubah kuburanana urang hayang ngazarahan kiai di Mesir moal angge saminggu ngajarahan wali-wali asal lu make kubah eta berarti kiai eta ahli Allah lah asal make kubah wah panjang aya kuburan nu biasa-biasa henteu nya ge biasa bae aya kuburan umum nah ieu jajaran anu marake kubah eta teh bangsa musannif muallif kiai ulama wali-wali sepugu isya atau ilah kuburan ada pohara Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya eta mah kan di ruangan nah ieu nyokot kafan wa kafnun nari kafan igairi bigobri baitin bigobrin dina kuburan bibaitin muhrozin di bangunan anu dijaga eta teh nu dijaga teh nu diraksa muhrozu geus lamun maling kafan di kuburan nu kuburanana di satu ruangan atawa di pager kemudian di tanah milik berarti dicokot kafanna eta teh berarti nyokot ihirzi mislih mun kapanggihan potong leungeun wa kadza bi maqbaratin bi tarafil imamah lalasah itu kene boe nu aya di pakuburan aya tungtung paramean sami bae kudu dipotong keneh bae muhroz eta ge potong leungeunna ku
kumahalamun di tempat anu ditoler-toler lah kafnun fi qabrin bimabiyati teu kudu dipotong leungeun jelema nu maling kafan nu aya di kuburna aya di tempat anu kasia-sia kuburan umum asal jelema teu paruguh ieu kuburanna jelema teu paruguh ka geus eta mah pokoknya kuburan umum anu geus teu dijaga asal pae kajak eta teh ya lamun maling eta geus lain termasuk madyatin lain termasuk hihirzi misli berarti madyaah eta teh teu kudu dipotong paling kudu ngembalikeun deui beda tapa kubur